Spesial untuk semuanya yang hadir. Ngalang-langan pakidulan Garut, ombak basisir ketir dina waktu eta sayang helang ka Karang Gajah loska jojontor sancang. Tah eta sajarah mimiti. Aduh aya iklanan. Cek beja baheula aya nagara sancang Pakuan Pajajah katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Ieu sajarahna di dieu. Bade diislamkeun Anjeunna Ali diudag putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta tilung di leuweung eta sancang nu caneong gemah. Masih bareng Pusaka Arya Kamuning 3 di sore hari yang berbahagia ini dalam rangka dan tema resepsi pernikahan dari Teh Dewi dan A Agung. Sakinah mawaddah warahmah. Cenah cek beja baheula aya nagara sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Bade diislamkeun Anjeunna Ali diudag putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta ilung di leuweung eta sancang nu caneong gemah. Bade diislamkeun Anjeunna Ali diudag putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta hilung di leuweung eta sancang nu caneong gemah. Tah gitu lagu sajarah sancang ti Yayan Jatnika. Hatur nuhun.